si Ajing yo kain teh ngesalkeun pisan sia teh kain teh kawas lain ka kolot kabina-bina teuing ae sia ngeus Ajing naon sia belah cangeng naon belah cangeng aduh letik-letik ke galaksi apa kade si goblok naon sia galau naon ngawaku naon sia kain naon alah naon sia aduh galau naon ngawaku naon sia kain naon alah tapi kajangar aing didenggung-denggung mo sia emangnya gua cowok apaan salah naon aing eta aing salah naon ya dengekeun ku sia heuleumpang teh cing neuleu sia mah tungkul ngadudud jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing kitu jadi maneh ngambek teh gara-gara diadu hulu aing jeung hulu maneh heeh sabab teu neuleu jadi nu salah maneh dipikir-pikir malain aing anu salah saha sia nah aing nanyakeun belagu geus pugu pan aing mah teu neuleu ka sia tah sia anu neuleu ka aing hangingkah ka itu ngincet sia makalang ngajedog kitu sia jeung ayang dihajar diadu jeung aing emangna aing rek sieun ku sia mina-mina teuing si awas ku yang disantet ku aing sia mina-mina teuing ini aya Gusti sugante aya Gusti damang Gus si Haji Gus teh ka Gusti cager lan cager alhamdulillah damang manohon atuh aya naon ieu teh Gus teu heula lan teu heula mending ayeuna lain kedaguan antosan saha pan abdi tos ka dieu engke cenah goblok lain ka sia aing mah eda yang miluan hayang miluan wayo maruka narek di bawaan padahal moal kusinya nya tuh da kusi oge nya wayo si itu mah pigageuleun kusinya nya tuh si itu mah goreng patutnya nya tuh pami abdi kasepnya henteu tuh sia suka surupan goblok bina-bina teh kesenian nahaon sia setan teh buka topina goblok jadi kitu budak Badung sia teh buka topina naon sia deuleu naon deuleu naon sia nolak cangkeng oh udah peresmian Haji naon sia teh ngaja mana pula lah kau
naon macam mana pula ku bulu tak beli itu kena sirah apa ye nah ngomong tak gitu sih teh tapi kamu beladagan kia orang mana aku tidak mengerti awak dari Medan. Oh di Medan orang Batak betul gas lila ya di Sunda gas lila ya di Sunda apa itu lila lila itu ikan ya ada ikan mujair lila eta manila goblok oh can apalun barunya bahasa Sunda deueuh teuing sudah lama ada di Sunda sudah lama ada di Sunda ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda bah goblok ya tanya bahasa Indonesia jawab Sunda ngaran mana sah nama apa Ucok Humarurung Ucok Humarurung ayo di dia jeung saha sama adi apa saha bute tu maregung iya Humarurung adina Humaregung oh keluarga panas tiris keluarga hareeng ari bapak mana bapak apa Sigarantang Sigarantang ari Inung ya siga termos ari Aki siga seng keluarga parabot dapur jika iya uyutna hawu doh ampon bisa bahasa Sunda sekedik tapi si abang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu buat si abang itu ya pening lah pening tenaon ya pening tenaon ya pening naon ya muter gitu muter kumaha sia ya lungleng gitu lungleng naon sia anjing lungleng ya liar gitu liar oh liar nah itu liar beleguk lah kau nah maka liar bahasa Sunda itu banyak yang sama sarua kumaha sekarang kau tahu tikus jaho tikus bahasa Sundanya berit sekarang kau tahu sore jaho sore bahasa Sundanya berit juga sekarang kau tahu pantat jaho pantat bahasa Sundanya berit juga semua berit tepening lah buat apa dasar Batak eueuh katahu dengekeun belegung ari tikus mah berit be ari sore mah burit ari bujur mah birit ya pan itu birit-birit juga tapi si abang meskipun si abang dari Medan tapi si abang karena kesenian Sunda itu si abang rees jeung dede hees jeung dede bukan hees jeung si dede rees jeung dede reus nah itu rees nah mana bisa kesenian Sunda ya bisa naon lagu Sunda si abang paling resep lagu naon si abang itu paling resep itu lagu Sunda Bubui Bulan betul nah bisa ya bisa cing sok kumacing Bubui Bulan oke. Bubui Bulan mau ganti lagu moal eta Malaysia nu bisa oke. Bubui Bulan kayak Bubui Bulan ti kumaha sih sia mau kau becus goblok teh dia lupa deken Bubui Bulan sangrai bentang panon poe di saat
itu lagu Bubui Bulan nyerep kana hati tuh. Nyerep ajig nyerep. Oke, Bubui Bulan. Oh, so. Barang mitin aku mah. Boboy, sudah. Bubui Bulan. Bubui Bulan disangra si bentang lah bah. Panon sia, panon pawaya anjing lain persia. Panon sia. Kumana karep sia teh. Geus sia teh lagu Bubui Bulan ah. Sia teh ngerakeun di dieu loba ahli seni wungkul di Subang mah komo di Pagaden. Kabina-bina teuing ahli seni wungkul sia teh. Kabina-bina teuing. Hampura we dewe ka sugan teh bisa apa teh ngan sakitu-kituna. Hampura di hampura. Doh ampun kereta api ngaganggu pegadeul lah padahal mah. Sugan teh dia mau kereta api nya pakai lari liwat kereta api. Naon? Nih kita bisa ngomong Sunda lancar sih teh. Hah? Cici ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh salah denge mulai. Dengekeun heula batur mah. Eta bisa ngomong Sunda, anjir poho. Cenah orang Batak lain aing lain orang Batak lain di mana di Jawura si edan. Deket gitu kita. Sugan teh we orang Batak. Boro didengekeun pake orang Jawura. Kaing teh nalai poe abang jelema ganteng. Sadana wanita teuing mana tidak ngabli aing ngomong ieu teh aing ngomong teh euy oh radio mulutnya aing eta buka kacamatana goblok atuh da ka aing geuning astagfirullahaladzim naon tingali naon melon segede kitu si goblok gus Raja lumunur wewetin layang rana wewetin layang rana lebenang di Supadula lebenang di Asorali ayah di mana mang nikah rancamannya hariring dipirikku kening hariring lain ukuring tapi anu maka wening haleuang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang eling ruming kang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anak munsok kesasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan mumule negeri kasihan pamorotekon ku karya anu pinuji putri tunggal pasar induk Cikopo eling saliring dumadi Bapak Edo ulah tinggal
Pak Kades Muadin pasti orang pilih genting eta kasopono kaso panjang Pak Kades sono mono sono ngancang Pak Haji Dedi sono patah pagi warga seni Padalangan mere contoh jeung adikan hang teuing ka diatur nu nyangkana pangwangunan ayaya Tanjung Siang seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pamarentah jadi juru penerangan di gunung sarangkeun ngepeuy di leuweung lamun tepu dina rangkulan salangkung teu leh gandrung saangkeun teu leh ninu ari kawung ratu larang geuya satuhu atuh ulah ngaheureyan Pak Kades pahetkeun jadikeun bae majang kawang dapuran tangkeun sok rayungan angguran bacakan bae bacakan bae sarang geuyeut pineung lamun urang surang
dugang yarap duging detya hingkang samya jajara pinara rap dugang yarap duging detya hingkang sampun prapta samya ngajajara pinara denera berjuang bulan pikiran di langit ditopang sedanten ulah dia bala tamtama hangkot buta parantos hempak marpayak sadipayunan ieu kipati kunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur si goblok nanaonannya batur-batur rampak sekar poka grup der manerikeun maneh kaciri semah hayang kapuji kudunungan teh matak naon lamun bareng di batur paduli teuing sungut aing sungut di paraban ku aing sungut di wawalan ku aing nah make jeung pipiluan kana urusan aing kumaha aing we lain kumaha aing pan maneh teh rombongan urang saha maneh teu hararayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing main anjing nu beunghar bukan geus teh mawakan buuk dawa bukan tren kayang aing mending awa bukan anjing jebatan hutu maneh juga pager hutu aing juga pager cenah heeh si goblok cicing lan cicing nada terlalu lompatan tadi ke cicing maksud aing teh jempe wah jempe mun tadi jempe kitu da abdi mah jelemana nurut lamun cek dunungan jempe abdi mah nurut jawab sungut teh tara ngomong deui abdi mah lamun si itu ditita jempe teh hayo we ngocomang sagala diomongkeun abdi mah moal lamun cek dunungan jempe jawab sungut teh kawas dikaput tara ngomong deui abdi mah lamun si itu ditita ngomong teh jempe teh hayo we ngocomang sagala diomongkeun ka Israel diomongkeun kami sia nu gade daik jempe sia meni serba salah aing mongko aing teh dicarek jempe tapi dicarekan wae da sia ganeng geus ditarik abdi mah lalaunan coba eta ngalawan kadunungan teh sia jurig teh sia nya bawahanana jurig dununganana genderuwo kasaha sih nyebut genderuwo teh ha kepret nya Gusti kasaha sih nyebut genderuwo teh kasaha kepret sia ku aing nya ditakis ai sia teh ngalawan ka aing sanes ngalawan ada kepret teh nyeri yang ditakis balik-balikeun ngomong teh sia da teh dibalikeun mah tutung aing udah bina teuing cenah lamun deket didangor ku aing untung jauh meni memulai ngomong goblok cenah
yang tebatan oleh omong lewat ada ngajual imah palingan ngontrak wae anjing dok ieu teh aya pekarisa naon Gusti dok kampon cik aya naon ieu teh abdi cangkeul ngadaguanana cangkeul keneh ngadenge sia anjing abdi-abdina teuing sabar hayang pindah rombongan aing gitu mun deui nu sampurna ieu teh aing nu sampurna mah heeh wacawadeun kieu pangna dikumpulkeun teh ya perlu ya perlu karena naon dikumpulkeun wah perlu mah punten dek naon aya peryogi Aisyah naon goblok yo beletakeun di siraing sia anjing Gusti aing ngagantung maneh we anu Akbar wayahna dina waktu ayeuna kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyaeta kaula teh urang init sadayana bade ka mana Gusti nyaeta ka alas ti Brasara bade naon urang ningker eta leuweung sabab aya jelema anu kudu ditewa saha ngaranna cepot bener ngaran jelema teh meni goreng cepot oh ampun meni goreng ngaran teh cepot nya nah maka diteangan Gusti pokona mah tuturkeun kaula ulah penting tadanya ha iraha Gusti ayeuna sae mangga siapkeun pasukan salomolomana sae mangga siap Gusti doh ampun siap hayang ngengrin kasih itu tuh aing tuh mina-mina teuing sia teh juga alepuket anjing sia teh mina-mina teuing ayo urang pada lumabah sae mangga ha sae mangga ulah ditinggalin sae mangga irit sae mangga ayo baburinya kana mata mun aing banjing sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamak weh goblok ni rawas teh naon eta teh dunungan goblok nya hoy goge nah tuh kadunungan teh mending sampelak nanyakeun Anton nah ari dunungan salah rek diantep nah ari pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamak nah ieu hukum teh gunana keur ulah kungkul nah hukum teh gunana keur sangsara wungkul aya bangsat hayam diduruk bangsat motor dipaehan aya bangsat duit negara dirantap anjing sia mantong dikeprokan aing balen japati naon eta teh ngadukung goblok tararayang teuing ya belagu maneh mah ayeuna mangahaja sia dengan dukungan hayang jadi kepala daerah batur mariweuh nyen baligo jeung sajabana teu hayang sia jadi kepala daerah teu hararayang teuing belagu sia mah ente nu belagu nah dengekeun kumaha belagu lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah pek pikir ku sia naon rek saha nu milihna ka aing tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing mina-mina teuing aya ge nu milih nu gelo ka aing mah mina-mina teuing tapi heuy sia goblok teh
Hayu urang ini sare mangga hayo. Ini lawan tinggalkan lawan ngalut ngengkei ngaban alut kemat-kemat nyatang pinang aletan saking negara lokat jengala ngajuk-juk alas tibrasara. Ayo batur ayo. Mama kula tinggi. si batur urang ka situ milari cai nuera Panjang urang keluar wah kenal nya ikhtiar ilmu tutunya sia nu goreng lalu Datang tejauh sagala daek negara. tulung tinulungan Menurang mama. anu letik mika hemang Jeung muruluk jeung ngebul tuh. anu poe kena caangan nuling lumah bejaan jalan Dara mangmang sadayana Aya pangesto. nuhun dari dara mang Dupi salira kumaha cetar beres. Bade angkat ka mana kula? ka alas tibrasara Dupi maksudna eta. rek newak jelema Olah. Saha nu rek dit. ngaranna teh cepot Ulu nakunaon eta. teuing teu nyaho buronan cenah banar narkoba Oh gitu. nya Tewa. di lapang bola desa Sumbersari ieu nya Semuhun. Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Koalpukana pemerintah desa Sumbersari anu disesepuhan ku Bapak Kepala Desa Pangaresana Bapak Muadin Semuhun. dina raraga milangkala desa Sumbersari anu ka-41 taun Dirgahayu desa Sumbersari Dirgahayu. mudah-mudahan ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa marabahaya Amin. rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket geraka kore kaum buruhna hanteu ripuh padagangna pada sugema patanina pada mukti Amin. cinekna sadayana manjing kana rahmat sareng barokahna numur beng alam tepang sareng Ibu Kades Aya. Ibu Inyah Ibu Inayah ieu mah Ibu Kepala PKK ieu nya ketuana Bapak Sekdes Bapak Arif atuh Bapak Ibu ti walaweuleum Kang Ibu nuhun belum lauk masna katampi meniraos Pelem. pelem pisan teh belum lauk mas Kang Ibu Nya ulah. komo lamun pangmungkuskeun mah Nya. atuh Bapak Haji Dedi aya Aya. Bapak Ucok Aya. Bapak Carnali Aya. Bapak Boher Aya. Bapak Apep Pak Edo Pak Aying Aya. Bapak Ripaldi Bapak Yaya kadus 3 aya Aya. Bapak Nang kadus 4 Bapak Amir kadus 2 Bapak Ade kadus 1 Bapak RW Udin Jawura aya Aya. atuh Bapak Ketua PPD Sumbersari sadayana atuh Bapak Ogeti Udep Putri Tunggal Abah Eyo aya Aya Bah Eyo.
Bapak Dr. Anes Muhammad Rudi MM, Bapak Camat Pagaden aya, Sumping. Bos Robi ti Talaga Sari, Aya. Bapak Arta Hidayat Cicadas Binong aya, Sumping. Ari Bos Uje aya, Aya bos. ti plak plik plek. Ya. Hebat jeung ngaran grup plak plik plek. Aya Kang Opi. Oke mana yang anu galede grup teh jadi blok blik bluk. Grup jol-jol ge aya. Ti jual-jual oge aya. Kang Opi. Atau ceprepan ti Purwadadi si Kasep Sumping kan. aya, Aya. Ari Abah Didin Saung Amu aya. Sumping. Aduh Bah Didin sono geus dilatih papangi. Sareng Dede. Badinin jeung si Dede na meuning geus agung. Ya eta. Bagja Bapak Muklis LPM aya, Aya. Bagja deuleu ti pamiarta wayang golek walaweulew anu disesepuhan ku Kang Ibuy, Kang Opan, Aadi, Wauan, Mang Almad, Aegi, Mang Bongle, Pak Oka, Apih Aja, Bah Uci, Mang Bulong aya, ti Astra Jingga Situ Raja, Ajaka aya, Teteh Asti, Akan Narmin, Empok Mimin, Haji Yaya, Mama Septian, Bah Eye, Mang Adam, Ma Anem, atau ti Pantura oge aya, Raden Bisma selalu di hati aya. Murunyung. Oh, Mang Anim si Raja Belut, Ani. Mang Ipin, Mang Pudin Sae, di ujung Maruta Ki Baron aya, Panglima Najanem, sareng reng-rengan, saha, aya Haji Oni, alhamdulillah nuhun atuh Haji Oni yo. Oni mana itu? SOS. Alhamdulillah geus dilatih panggih jeung kidulur tah. Atuh tidur ga Purwakarta Mang Andang Goler aya. Bapak Ubay BGR. Pak Guru Taslim keur manco deuleu dina YouTube-na. Wajah Brig, Kang Biye Gudang Pulsa, Aiman ti BBS, Balad Citra Yuda, Ahyar Jasmine, sareng reng-rengan. Wah, Bagja luar biasa. Kanca, Wawiwin, saha teh? Oh, Wana Neng Intan. Yang kapuji mana-mana. Alhamdulillah, ngiring bingah ka Bapak Lurah, ka Kepala Desa Bapak Muadin. Luar biasa, hebat ya Bapak Kuwu teh cacak neme 2 tahun tapi prestasina parantos ngawang-ngawang. Juara hiji lunas PBB tahun 2022, juara hiji lomba PKK tingkat Kabupaten Subang, juara 2 Posyandu tingkat Kabupaten Subang, juara 3 lomba baris berbaris Satlin Mas tingkat kecamatan kabupaten. Luar biasa ya Bapak Kuwu Bapak Kades, cacak neme 2 tahun oge wilujeng. Luar biasa ngabdikeun diri sabaragana ka ieu desa. Mudah-mudahan urang ngadunga ieu Bapak Muadin cing panjang yuswa amin. Amin. Panjang jabatanana didoakeun. Amin. Atuh ti awit kepala desa, warga-warga di dieu sadayana anu nongton, anu ditongton, anu icalan sadana ti diwiji-wiji, sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun atuh ka Jarum Coklat ye. Coklat kita. Ada pagi hati lu jeung coklat kita mah atuh udah merakatnya. Aya meureun. Gawe ngawuh jeung nu bogana deuleu.
sia we ngopi-ngopi aing nemu cerewet jam isi edada luwih ngahajakeun dabong di lemurna sia si onong sia bahagia tukang kopi harirup sadayana nya maksudnya jadi kahirupan ce kudu nganuhunkeun ka Bapak Kepala Desa ayeuna ekonomi kerakyatan apanan ku hiburan ieu teh ekonomi kerakyatan jalan nya dina sapoe ieu pan urang teu mikiran teuing politik hebat palurah marek dibantuan ku sasage mung hayang berdikari luar biasa mung ditempelan ku urusan politik praktis luar biasa hidup Bapak Kades satuju Pak Kades lah ya dina waktu ayeuna beda-beda pemilihannya kan bae beda-beda mah data mah demokrasi ngan anu ulah teh paseana dan naon manfaatna tuh pasea gara-gara pilihan urang dan tempo jadi mah ngerek kitu keneh aing dalang jadi dalang lurah jadi lurah saja teh mun pang nyetrumkeun ayo Wilujeng. Angkatan kijang kerengan di ala bala diturun awal jengkelak lagi Salawak karena nyerekeun ka abdi lain daun awi lain bagja diri umat papayunganan sangkan ulah hujanan umat tulunganan hirup urang masih ngetang tuh sing uninga ayaya Tanjung Siang sing uninga kana waktu badidin saung amut tacan kulem ulah tepuguhnya laku sing terang pangaji waktu sing terang Kang Basrul Birayu sing terang pangaji waktu waktu dia ngotepuku derewong mah bos amung simpai jaya direwong kodaran sana
pada iraha atuh jujur karep sanyana jujur karep Bapak Apes Bapak Edo jujur karep sanyana watek anu horeaman teterang kahayang jaman teterang kahayang jaman hirup teman ngindung ka waktu tengah mah tepuguh laku temahna tepuguh laku Ida kilang para ninggang raja kebingungan reret ka tangtu ragaya nu ngayuga lali nyemah kahiyang agung lali nyemah kahiyang agung takdir teu beunang dipungkir teu langit tina mikir Kang Basrul Birayu jangan gigilik dina ati niat mekarkeun pangarti Bapak Kades Muadin niat mekarkeun pangarti mangkawas jeung waspada komarama Bapak Kades teh anu bageus komara kudu dijaga pilih ical wibawa senike sok kababawa geranya dulur senike sok kababawa Sor kapayun baraya sun Bandung Bate kadar anu mulia tentu loba gogodana bos uje teh ada gogodana Bapak Arkan Kapayun Bos Daya Uje tapi niat di BSP Bandung aya kudu kebat gogoda ulah hebat cep epan anu bageur ulah lekenan bari karaya cep epan deui tikiran tangan kariwa pacuan ulah rek arang maksud pinanggih gagal geranya Bapak Sekdes Arif mun maksud pinanggih gagal urang genap sasarengan Bapak Muklis LPM anu bagus mulai bari titenan lepatna enggal dang dosa luyujeun kapribadian Bapak Haji Ubay luyujeun kapribadian kupas dibuat kabatur Bapak Camat anu bageus kalakuan nu terjujur sampai kupat mitutur pekdiksa badan sakujur geranya Kang Ibu walau anu bagus pekdiksa badan sakujur legenan mah bari keraya tikinan dangan kariun Kang Abuy deui dang kariun pacuan mah ulah rek arang maksud pinanggih gagal maksud pinanggih gagal jangan lempang nu dituju
bali samung pakulingan ya sepi pepetetan sami murag samia murag baling lan jeruk manis Banglus lampahe punya letar saking nagara loka jengala anu ngaletkeun keingaban alet kemat-kematnya tang pinang ngajuk-juk alas ti brasara bade nyangkala kasra jingga itu ujaring carita sakilat hansa ketigas kumangsa kacarios di alas ti brasara memang laras ieu asta jingga anu maling layang jamus kalimus rada di negara Amarta gujrun salalemur ear saja jagat astra jingga jadi sapi wirih hiji nyata maling layang jamus kalimus rada lambang kagungan negara Amarta atuh Arya Bima ngabledig astra jingga di alas ti brasara malahan parantos penaksara ieu astra jingga memangnya kenyataan anak ieu layang jamus kalimus sada dicekel ku astra jingga atuh Arya Bima nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan ngaboborik ieu astra jingga bade dicangkalak kitu kaayaanna nanging kayaan asta jingga aneh dibeberik telingasna luar biasa diberi kakidul aya di kaler diberi kakaler aya di kulon aya di wetan atuh ye Bima bingung teu mangitungtung susah taya sudana awas bagong mogok madeg di satengahing alas itu ujaring carita kalau mampah Bima bari jeung bingung kapidangdung kayanana mikiran astra jingga halu mampah tina kentingane pun barlen sarogan kanca cepot kaya wong gendeng si cepot kaya wong edan besangka bangsat si cepot layang jamus kalimus sada dikekewek kusenan utang pati bayar pati hutang urang tek bayar bilang dipayahan wae si cepot
ngupati muat ka batu kalakuan nu teu jujur cepot kaya wong gendeng tesangka geding tesangka si cepot teh bangsa paling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta semohon hutang pati dek berapati hutang urang dek prawirang benang ku aing dipayahan siapa-siapa aing